misi poho bapa jeung induk. Ya, iya hiji kajadian nuku urang kaalaman di mana urang tumbuh muka panon asariku nepi sare tijang opat ku bakat bentar terkuat ku kolot geus diadat tengah denge jadi kawalat hudang-hudang jam 7 garasaan na subuh langsung hudang na karusuh nepi mandi get tubuh make baju sakola sieun telat datangna minta duit kasih mamah ditanya kamana dititah keluar imah nempo langit bari tangga katempo bintang jeung bulan di masjid pengajian langsung inget iya penting sanes waktu enjing urang nepi ka tekeling untung teu disangka sinting. Tong sare di waktu sore misi hudang jadi lalinglu misi poho bapa jeung induk. Tong sare di waktu sore misi hudang jadi lalinglu misi poho bapa jeung induk. Mata ulah sare sore efek nate henteu hade mending langsung mandi kade pugu cenghar jadi kece capek gawe jadi seger moal matak jadi mager kana sirah moal liar kana awak jadi cager langsung minyuh cikopi nangkring sila pipir bumi senget udud jar cok hiji bari emam kueh mochi hirup nikmat diresapi sing enya ge teu babari lawan we make seuri ku masalah nu katampi kade lobakeun syukuran najan duit tinggal coban hirup ulah panasan kege bakal kabagean milik geus aya nu ngatur teu kudu riweuh ku batur hirup susah ulah mundur ulah lepas tina jalur. Tong sare di waktu sore misi hudang jadi lalinglu misi poho bapa jeung induk.